Sapilem beda carita. Caritana beda-beda. Mang Emans Video mempersembahkan Cek Cici Dei episode 3 Amplop Hamba Allah. Alam indah nu kawasa ngahirupkeun suasana, riuhna angin ngademkeun pikiran cecici anu keur bingung. Aku percaya kamu, tapi lagi-lagi kau sakitiku, kau layan hatiku. Setan apa yang merasukiku? Aduh, haus gitu dah. Ning si emak teh can merekeun wae duit, tapi alhamdulillah jang balanja poe ayeuna mah aya nang di kamari di buru-buru. Assalamualaikum. Cek. Aja. Ning areueun sugan sare. Ning pantena molongo. Oh, geuning itu geuning cici teh. Sare. Cici. Ya rek mana duit anu ke kamari? Duit. Mana tuh mah duit teh ya? Gila tuh mau bela nyalip. Ya. Oh, nu mana, Mak? Alhamdulillah ya teh deh milik rezeki teh aya deui. Teh asli apa palsunya? Asli meureun lah. Assalamualaikum. Mana sih si cici teh? Tuh, ing atuh geus aya nomor dari P. Kan ieu mah base camp urang. Iya coy. Kode base camp. Dan emang arwah ngeluan bayaran kontrakan. Lanjut, teh cici iya anu bayar bener teh Sel? Bener. Geus apa matematika mah serangkeun we ka cici. Dah rese cenah main ML we. Yuk ML naon? Naon coba ML teh? Mobile Legend. Semuanya? Ya. Ning di diri aya Saria. Pantesan tadi aing teh ngimpikeun budak obiog. Naon ari obiog teh, Cuk? Obiog teh budak can hideng. Ih, ieu teh boga PR, ari di imah mah kolot keur 1.000. Heueuh, coba ningali ka dieu. Heueuh, ieu mah babari. Pamacakeun coba. Baraha? Berhiji. Ubah menjadi sifat komutatif. Babari tinggal dibalikeun. B plus A jadi A plus B. Cici pinter. Cici iya tuh nomor 2. Wani piro? Tenang, kayak di bawah jajan si Orok. Coba ningali. Oh iya. Itu dibalikeun. Jadi 3 tambah 2. Geus we lah tah usian masing-masing ieu aya kaluar heula. Alam, oh alam, anjeun pasti tos apal garisna kahirupan, tantu garis kahirupan cici. Ayeuna mah dek konder daun sampo we nu tetangga. Hah, itu naon? Bodas kitu, sampeurkeun ah. Oh, itu naon bodas? Tulisanna hamba Allah. Di tempat. Ya naon eusina? Ah, buka ah, da ieu mati hamba Allah ieu. Buka.
menang duit deui. Tadi ti si emak 50.000, ieu 100.000. Ayeuna mah asupkeun lanjut ngaladaun sampe. Sariang jalan rambu. Turun. Emang eta jam usaha. Barali. Kelabi. Dek ngaladaun sampe. Terjadi menang duit 100.000. Apa peda tadinya merenya ho budak. Sasoal menang 100.000. Komode mun 5 soal mah jir tere beunghar. Cing sia kernaon di dia. Mana naonan ka dieu? Mama tas di kebon ningali mana di dia. Ada sia kernaon di dia. Tuh, urang ngaladaun sampe terjadi. Kan dia mah menang duit ya hamba Allah. Coba emak ningali dia. Ih, emak ku urang dibuka. Ngasaan atuh emak ka dia ngasaan. Cicing mama. Ye, duit jerona teh duit, ieu teh mah teu nyaho mah. Bagi atuh emak euy. Pan mah nyawa sorangan, urang teh loba hutang. Mangan menta mau naman bisa gawe jadi mun aya nu ngajuru menang duit. Nah, hari urang jadi tukang sesegen teu. Makana gawe dengan pagawean. Kamana urang teh boga orok pan. Bagi atuh dia emak 50.000. Ya. Tapi syaratna mun orang teu boga duit, urang minta ka emak kudu dibere. Nyir, sia mah hutangkeun atuh. Heula kajian daripada mah teu boga duit dikeun nama-nama meuli jeroan anyar. Geus lah nuhun, marek balik heula nya. 6. Tadi na ieu duit 100.000 jadi 50.000 gara-gara si emak sih. Hamba Allah kirim duit dong. Hamba Allah kirim duit dong. Hamba Allah kirim duit dong. Geus balik. BERSAMBUNG bersambung. Jangan lupa sobat YouTube, like, comment, and subscribe. Hatur nuhun muace.